Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membuat drama bahasa Sunda Si Kebayan Ngalanangka. Perkenalkan, nama saya Siti Hasri Ainul sebagai Nyindir. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah Jara sebagai Kabayan. Perkenalkan, nama saya Putri Wulansari sebagai Emak. Perkenalkan, nama saya Rikis dan saya sebagai Abah. Dina hiji waktos di daerah Cabangkono Citi aya hiji wanoja nu nuju hamil ngora be mulih ti paraji. Mulih di mana ieu maker motor di USG nyanyi di USG eta nu nyanyi beuteungan nu leueur kana film layarkeun. Arah naon eta teh nyanyi? Teu nyaho tah apa paraji profesional teh nyanyi. Geus eusi meureun. Bisa asil tongkat. Mangga. Sanepina di imah, Iteung langsung ke kamar. Lu cabang olah ke disosot ke sayang. Amit manja. Langkah we kitu. Rasakan kontak-kontak. Saking keukeuhna Nyi Iteung ka bumi emana Kabayan. Sanepina di bumi emana Kabayan. Ma, Abah. Naon nyanyi isuk-isuk ieu serius. Lu satu baca tik hayang ngomong kasih Kabayan. Mak sareng Abah langsung ka imah Kabayan. Sanepina di imah Kabayan, emak sareng Abah ningali Kabayan nu sare keneh dina bale. Udang sia Kabayan. Naon sih mah jik-jik geus omel-omelan. Aisyah nyaho si Iteung karamil Kang Ida mangka lain mah turut ka hayangna doret siapa yang teu udang ge. Iya kedeng dialakeun mu amis anu gede deui. Geura cokotnya udah nu gede naon sih geura. Kabayan mangkat neangan angka, tapi Kabayan teu terang tangkal langka nu keur buahan di mana. Sapanjang jalan manehna luwak liuk neangan angka, akhirna manehna manggi hiji tangkal langka nu buahna leubeut. Kabayan langsung naik ka tangkal nangka, nyokot hiji nangka nu pangkolotna. Teu lila nu boga kebon datang. Kabayan langsung turun ti tangkal nangka. Kayak tangkal nangka, nu gede, amis deh. Aya nyindut, kajuluna galak deh. Kabayan lompat ke arah gasi nu aya di tupangan kebon. Kabayan malipkeun eta nangka. Nangin nangka jeung balik deul atuh nu 4 pihak. Nangka teh kabawa palit ku cai. Teu lila nu boga kebon datang. Sok kenal di kebon aing, mana copet? Henteu nyai. Halah, demi naon sia? Demi nang Iteung. Nyopet momongan pamajikan. Hei, jeung urang ka Bapak RT. Duh ulah nyai, mun urang nyopet mana buktina? Geningan eueuh. Ke situ geura mangkat dua ka Didi. Suh. Dadah nyai. Kabayan balik ka imahna. Si gelos ya untuk anjeun geus maling teu kanyahoan. Mana Kabayan nangka teh? Haknya meunang kolot gede. Mana tuh nangkana Kabayan? Halo, emang can datang? Can nepi kumaha Kabayan? Apa nangka teh dipalideun ku kuring teh?
Kan geus kolot nyaho jalan balik. Aing boga anak pilih-pilih teh nak si kabayan. Nah aja di urang nu pieu apa nangka anu teh hidangna. Neng urang kakali urang nungguan nangka teh. Emak sareng Abah langsung mangkat. Kabayan jeung Iteung nungguan nangka di sisir gasin nangka teu datang-datang. Tadi atuh neng diukna